Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Babur rubai. Babur rubai ari ieu eta bab rubai, bab anu bangsa opat-opat. Fihi eta tetep dina itu bab rubai sab'atun ari 7 wa thalathuna jeung 30 naonana mau'idotan pituturna mau'idohna. Thamaniyatun nu ari 8 akhbarun eta pirang-pirang hadis wal baqi jeung ari anu sasesana atharun eta kaol sahabat jeung ulama salaf. Athar di dieu mah al maqalatul ula ari maqalah anu kahiji ruwiya eta parantos diriwayatkeun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non annahu sayaktosna Rasul qala eta parantos ngadauh Rasul li Abi Dzarrin al-Ghifari ka Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhu ti Abi Dzar al-Ghifari. Wasmuhu jeung ari jenengana Abu Dzar Jundub nu Junadatin eta Jundub putra pamegetna Junadah. Kana naon ngadauhna Rasulullah? Kana ya Aba Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahra amiq ilaih kana kaul anu nemi. Ya Aba Dzarrin, hei Aba Dzar, jadid kudu nganyar-nganyar anjeun, kudu ngarenovasi anjeun as-safinata kana parahu. Fa innal bahra karna sayaktosna lautan amikun eta anu kacida jero. Ai ahsin tegesna kudu ngalus-ngalus anjeun an-niyata kana niat fi kulli ma dina saban-saban perkara takti ngerjakeun anjeun kana ma wa tadarru jeung naburkeun anjeun kana itu ma atawa ngarencanakeun anjeun kana itu ma. Liyah sula karna yen supaya hasil laka pikeun anjeun naon al ajru ganjaran wan najatu jeung kasalamatan min adzabillahi tina adab Allah taala maha luhur Allah. Wa kataba sareng parantos nyuratan saha al imamu pemimpin Umaru al Faruqu tegesna Sayyidina Umar bin Khattab al Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari ka Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Radhiya muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhuma ti Umar sareng Abu Musa al-Asy'ari. Man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas ilaih kana isi surat anu neme. Man ari saha-saha jalma kholasot eta geus bersih naon niyatuhu niatna itu siman kafa maka pasti bakal nyekapkeun hu ka itu siman saha Allahu Gusti Allah ma kana perkara bainahu tetep itu ma di antara itu siman wa bainan nasi jeung di antara manusia. Punten panginten kulantaran Nabi mangalogat nyalira tah ieu domir bainahu eta teh duka ka Allah duka ka nas. Janten bilih aya anu terang mangga wartoskeun dina komen. Ngan asana ari raraosan Nabi mah enakeun kana man. Wakataba sareng parantos
nyuratan saha Salimu benu Abdillahi Salim putra pamegetna Abdillah ibni Umaro anu janten putra pamegetna Umar al-Khattab janten cucuna Sayyidina Umar bin Khattab ila Umaro bin Abdul Azizi ka Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum radhiya muga mikarido saha Allah Gusti Allah anhum ti itu anu sadayana i'lam ya Umaru anna aunallahi lil abdi biqadri niyatihi ilaih kana isi surat anu neme i'lam kedah uninga anjeun ya Umaru he Umar anna aunallahi kana sayaktosna pertolongan Allah lil abdi pikeun hambana biqadri niyatihi eta tetep kalawan saukuran niatna itu si abdi faman mangka ari saha jalma kholasot eta geus bersih naon niatuhu niatna itu si man thumma awana teras masihan pertolongan saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu si man waman jeung ari saha jalma naqosot geus kurang naon niatuhu niatna itu si man naqoso maka pasti berkurang anhu ti itu si man naon aunullahi pertolongan ti Allah biqadri dzalika kalawan saukuran itu nuqsonun niyah intaha wa khud sareng kedah nyandak anjeun azada kana bekal ieu terasan dauhan Kangjeng Nabi ka Abu Dzar Al-Ghifari kamilan barina anu nyampurnakeun fa inna safaro karna sayaktosna perjalanan fil akhirati di akhirat ba'idun eta anu jauh fi goyati ta'bi dina puncakna kacape wa khaffif sareng kudu ngentengkeun anjeun ngaringankeun anjeun alhimla kana beban atawa kana babawaan bikasril ha'i kalawan dibaca kasrohana ay mahmulaka tegesna kana anu dibawa ku anjeun mina dunya nyatana dunya naon cenah bedana alhimla jeung zad ari bekal mah perkara nu dipika butuh dina perjalanan ari alhimla mah perkara anu dibawa tetapi henteu mendesak butuhna teh kitu mentak ku Syekh Nawawi di tafsiran mahmulaka minad dunya anu dibawa ku anjeun tina urusan dunia fa innal aqobata karena sayaktosna tanjakan kaudun eta anu banget nanjak bi fathil kafi kalawan dibaca patah kafna wa dhammil hamzati jeung domah hamzahna inna tulu al aqobati tegesna sayaktosna panjangna inna tulu aqobatil jabali tegesna sayaktosna panjangna tanjakan gunung so'bun eta anu sulit fa inna umurul akhirati karena sayaktosna pirang-pirang urusan akhirat sabihatun eta anu nyarupaan atau anu disarupakeun bil bahri kana lautan al amiki anu jero wa bisafari jeung disarupakeun kana perjalanan al-ba'idi anu jauh wabil aqobati jeung disarupakeun kana tanjakan as-su'bati anu sulit likathrotil ahwali karena lobana pirang-pirang kagempeur wa akhlis jeung kudu ngabersihkeun anjeun al amala kana amal perbuatan fa inna nakida karena sayaktosna zat anu naliti ail mu'tabiro tegesna anu nganilai anu ngejudge al mumayyiza anu ngabedakeun bainal hasani di antara kahadean wal qabihi jeung ka gorengan wahwa jeung ari itu annaqid Allahu eta Gusti Allah taala mahalur Allah
Basirun eta anu maha ningali. Jadi khobar tina fa innan nakida. Ai muttaliun tegasna anu mencerong, anu ngawasi. Wa muraqibun jeung anu ngamati atawa atap bayan. Wa muraqibun je tegasna anu ngamati li jami'il ahwali kana sakabeh pirang-pirang tingkah. Qala parantos nyarios Abu Sulaiman ad-Darani. Abu Sulaiman ad-Darani. Tuba limang tobat lahu khutwatu wahidatin fi umurihi ilaih kana kaul anu neme. Tuba ari kacida kabagjaan, ari kabagjaan, ari kebahagiaan, ari kauntungan. Liman eta tetep pikeun jalma tobat geus hade lahu pikeun itu siman non khutwatun langkah wahidatun anu sahiji fi umurihi dina umurna itu si jalma. La yuridu barina tengah maksud itu si jalma bihaku itu khutwah wahidah illallah angin ka Gusti Allah ta'ala mahlur Allah. Wa ma'khuduhu jeung ari tempat panyandakana itu kaul tegesna atau ke wa ma'khuduhu jeung ari referensina itu kaul sumberna itu kaul qalu eta dawuhna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muadzin ka Sayyidina Muad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Akhlisil amala yajzika minhul qalil tegesna hadits anu neme. Akhlis kudu ngabersihkeun anjeun al amala kana amal perbuatan yajzi maka pasti bakal nyumponan ka anjeun minhu tina itu amal non al qalilu anu saeutik. Wa qala sareng geus nyariosa as-sairu penyair. Fardun 'alan nasi ayyatubu ilaih kana qaul anu neme. Fardun eta hiji kaparduan 'alan nasi ka manusa ayatubu arien tobat itu nas. Lakin natar kadzunubi tatapina sayaktosna ari ninggalkeun kana pirang-pirang dosa aujabu eta nu leuwih wajib. Wasobru jeung ari sabar finna ibati dina pirang-pirang musibah sobun eta hese. Lakinna fauta thawabi tatapi na sayaktosna ari tinggalna ganjaran atawa teu meunang ganjaran asabu eta anu leuwih hese. Wadahru jeung ari waktu fi sorfihi dina bulak belokna itu waktu ajibun eta anu aneh. Lakinna goflatan nasi tatapina sayaktosna ari goflahna manusa pohona manusa ka Allah ajabu eta nu leuwih aneh. Wa kullu ma jeung ari saban-saban perkara qad yaji'u bakal datang itu ma qad jaidah qaribun eta anu deukeut. Lakinnal mauta tatapina sayaktosna ari maut min zaka tibatan itu ma qadiyaji akrobu eta anu leuwih deukeut. Qauluhu ari dawuhana syair wa dahru fi sarfi ajibun tegasna kaul nu neme a inna zamana maksudna teh kieu eta maksudna teh kieu inna zamana saektosna zaman fitagoyyurihi dina ngabarobahkeun itu zaman bil umuri kana pirang-pirang perkara al haditsati anu anyar makhluk teh ajibun eta anu aneh anu ajaib. Wan Anasin sareng katampi ti Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Naon kharaja sallallahu alaihi wasallam ilaih hadis pali anu neme kharaja parantos kaluar Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman dina hiji dinten wa huwa bari ari Nabi akhidun eta anu nyandak biadi Abi Dzarrin kana pananganna Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala teras ngadauh Kangjeng Nabi ya Aba Dzarrin ilaih kana kaul anu neme ya Aba Dzarrin he Aba Dzar alimta nah terang anjeun anna baina aidina kana sayaktosna
eta tetep di antara pirang-pirang panangan urang sadaya akobatan aya tanjakan kaudan anu kacida nanjakna layas adu anu teu naik hakana itu akobah ilal mukhifuna kecuali jalma-jalma anu ngentengkeun. Qala nyariosa rajulun hiji lalaki, ya Rasulullah ilaih kana kaul anu neme, ya Rasulullah nun utusan Allah, aminal mukhifina nah eta tetep ti sebagian jalma-jalma anu ngaringankeun atawa anu ngentengkeun ana ari abdi aminal muthqalina atawa jalma anu minal muthqalina dina cetakan ieu mah atawa ti reng-rengan jalma anu diberatkeun. Qala ngadauh Kangjeng Nabi, aindaka ta'amu yaumin, aindaka nah eta tetep sandingan anjeun ta'amu yaumin ari tuangeun pikeun sadinten. Ari zaman Rasul mah kabiasana para sahabat jeung Rasul teh tuangna teh sadinten teh sakali. Jadi tuangan sadinten teh lain berarti stokna seueur tetapi tuang sakali. Qala ngawaler itu si rajul na'am muhun faqala terus ngadauh kang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu godin jeung tuangeun keur enjing. Qala ngawalar itu rajul na'am muhun aya faqala teras ngadauh kanjeng sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ba'da godin jeung tuangeun pikeun pageto hartina anu sabada isuk kan dina bahasa Sunda mah pageto. Qala ngawalar itu rajul la tegadu faqala teras ngadauh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam law kana indaka tu'amu thalathati ayyamin kunta minal muthqalin. Kana dawuhanan me law kana lamun teh mah bukti indaka eta tetep sandingan anjeun tu'amun ari tuangeun to'amu thalathati ayamin ari tuangeun tilu pirang-pirang dinten kunta maka bukti anjeun minal muthqalina eta tetep ti reng-rengan jalma-jalma anu diberatkeun intah. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaniyatu anu nomor kaduana amba'dil hukama'i eta tetep ketampi ti sebagian orang-orang bijak. Rohima muga ngarahmatu ka itu ba'dil hukama solo Gusti Allah taala malur Allah. Arba'atun hasanatun ilaih kana tegesna kaul anu me. Arba'atun ari opat minal hisoli tina pirang-pirang perkara hasanatun eta alus wahwa jeung ari itu hasanah ma eta perkara ya ta'allaqu narima terhubung bihi kana itu ma non al madhu pujian fil ajli di dunia wa thawabu jeung narima terhubung kana itu ma ganjaran fil ajli di akhirat takdirna wa ya ta'allaqu bihi thawabu fil ajil. Walakin arba'atun jeung tatapina ari opat minha tina itu hasanah ahsanu eta anu leuwih hade. Al haya'u tegasna kahiji ari era wa jeung ari itu hayain kibatu nafsi eta narima kacabutna diri min syai'in tina hiji perkara hadron karena rempang karena sieun anil lumi tina sifat cacad fihi dina itu syai' minar rijali ti pirang-pirang lalaki hasanun eta anu sae. Jadi era di lalaki eta teh alus. Walakinnahu jeung tetapina sayaktosna ari itu haya minal mar'ati ti istri ahsanu eta nu leuwih alus. Wal adlu jeung ari adlil ay tawassutu tegasna tengah-tengah moderat bainal ifroti di antara berlebihan wa tafriti tegasna boros. Min kulli ahadin ti saban-saban jalma hasanun eta alus. Walakinnahu jeung tetapina sayaktosna ari itu adil minal umaroi ti
pirang-pirang pemerintah dzawil wilayati tegasna jalma-jalma nu ngabogaan wilayah boga kekuasaan ahsanu eta nu leuwih hade. Wa taubatu jeung ari taubat ai ruju'u tegasna kembali ilallahi ka Gusti Allah taala mahlul Allah bi hali ikdatil isrori ku ngalepas kana ikatan desakan kahayang anil qalbi tina hate. Sumal qiyamu tuluy ngadegkeun bikuli hakin pikeun saban-saban hak lillahi pikeun Allah taala mahlur Allah. Minasyaihi ti seorang tua ti nukolot hasanatun ta anu sae. Jadi hobartina wa taubatu. Walakinna jeung tetapina sayaktosna ari itu taubah minasyabi ti jalma anu ngora keneh ahsanu eta anu leuwih hade. Wal judu jeung ari bageran ifadatu ma tegasna mere paedah kana perkara yang bagi penting itu ma la liaondin lain karena hayang balasan. Minal agniai ti pirang-pirang jalma anu beunghar hasanun eta anu sae. Walakinnahu jeung tetapina sayaktosna ari itu jud minal fuqara'i bijil ti pirang-pirang jalma anu fakir ahsanu eta anu leuwih hade. Wal maqalatu jeung ari maqalah salisatu anu nomor katiluna amba di hukamai eta tetep katampi ti sebagian orang-orang bijak radhiyallahu anhum. Naon arbaatun qabihatun ilaih kaul anu neme arbaatun ari opat qabihatun eta anu goreng wa jeung ari tu qabihah ma eta perkara ia ta'alaku narima terhubung bi kana itu manon adamu celaan fil ajli di dunia wal iqabu jeung narima terhubung kana itu ma siksa fil ajli di akhirat. Lakin arbaatun tetapina ari opat minhatina itu qabihah akbahu eta anu leuwih goreng. Adzambu tegasna kahiji ari dosa ail itsmu tegasna dosa minasyabi ti budak ngora qabihun eta anu goreng. Wa minasyaikhi jeung ari itu dosa bijil ti kolot akbahu eta anu leuwih goreng. Takdirna wa dzanbu minasyaihi akbah. Wal istighalu jeung ari katunggul bidunya ku dunya bi amtaatiha tegasna ku pirang-pirang kenikmatan dunia minal jahili ti jalma anu boloho qabihun eta anu goreng. Wa minal alimi jeung ari istighal bidunya bijil ti jalma anu pinter akbahu eta anu leuwih goreng. Kama barina tetap sapertoskeun perkara ruya pertos diriwayatkeun itu. Naon annahu saktosna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kanjeng Nabi. Man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Kana kaul anu neme man ari sasa jalma izdada eta tambah-tambah itu man ilman kana ilmu wa lam yazdad jeung teu nambahan. Itu man fid dunya dina dunya zuhdan kana zuhud lam yazdad maka te tambah-tambah itu siman minallahi ti Allah taala malur Allah ila bu dan kecuali ngajauhan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Adailimi Imam Adailimi rahimahullah. Wa takasulu jeung ari kedul fitaati dina taat ay muwafaqati amrillahi taala tegasna metukan kana perintah Allah taala. Min jami'in nasi ti sakabeh manusia obihun eta anu goreng. Wa minal ulama'i jeung ari takassul fit ta'ah bijil ti ulama wa tolabati jeung para pelajar atau santri ailadina maksudna tolabah teh tegasna jalma-jalma yatlubuna nyuprih itu ladina al ilma kana ilmu akbahu eta nu leuwih goreng. Wa takaburu jeung ari sombong minal agniya iti pirang-pirang jalma beunghar qabihun eta anu goreng. Wa minal fuqara'i jeung ari sombong ti pirang-pirang jalma fakir akbahu eta nu leuwih goreng. Miskin sombong deui. Wal maqalatu jeung ari maqalah Rabi'atu nomor kaopatna qala eta parantos ngadawuh Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Al kawakibu amanun li ahli samai ileh kana qaul anu neme. Al kawakibu ari pirang-pirang bintang amanun eta pengaman li ahli samai pikeun penduduk langit. Fa idang tatharot mangka di mana-mana narima tersebar eta farraqat segesna terpecah non al kawakibu pirang-pirang bintang kana maka bukti non al qada ail hukmu tegesna hukum al ilahiyu anu bangsa ilahi hukum ketuhanan ala ahli samai eta berat pikeun penduduk langit mital ingfitori nyatana kiamat atawa tergulung wa toyi jeung toi wa mautil malaikati jeung mautna malaikat fiha di itu sama wa ahlu baiti jeung ari ahli bait abdi saur rasul ay dzurriyyati tegasna keturunan abdi amanun eta pengaman li ummati pikeun umat abdi fa idza zala mangka di mana-mana hilang saha ahlu baiti ahli bait abdi kana maka bukti non al kodo ala ummati eta tetep berat ke umat abdi min duhuril bidai nyatana dohirna pirang-pirang pabidahan atau zohir di dia mah bisa diartian dominasi mendominasina pirang-pirang pabidahan wa golabatil ahwai jeung ngalindihna pirang-pirang kahayang wa ikhtilafil aqaidi jeung narima berbeda-bedana pirang-pirang akidah wa dhuhurir rumi jeung dominasi orang-orang Romawi. Kumaha cenah engko Romawi mah geus naon geus hancur. Ayeuna mah berarti geus Romawi. Nah Romawi nu baheula teh bakal bangkit deui. Teu maksud Romawi di dieu mah kan ngarah ka bangsa. Ayeuna emang nama Romawi nama tos teu aya tetapi jirim nama aya keneh nyata naon orang Eropa jeung peradaban anu nginduk ka Eropa sapertikeun peradaban Amerika Serikat jeung Australia gitu bisa dihartian kitu. Da ina moal mungkin Rasul ngadawuhkeun make bahasa nu dipake di masa depan misalkan Uni Eropa Amerika Serikat gitu moal mungkin atau misalkan Western Civilization peradaban barat mah mungkin dari Nabi mah biasana nyarios teh ngange lisan orang zaman harita gitu. Wa ghairiha jeung salianti itu madhkuro. Wana jeung ari abdi amanun eta pengaman li ashabi pikeun pirang-pirang sahabat abdi. Fa idza dhahabtu mangka di mana-mana tos teu aya abdi. Ay mutu tegasna maot abdi kana maka bukti naon al qada ala ashabi eta tetep berat ka pirang-pirang sahabat abdi. Minal fitani nyatana pirang-pirang fitnah wal hurubi jeung pirang-pirang perang war tidak diman jeung narima bulak-balikna jalma irtada murtad itu man. Wa ikhtilafil qulubi jeung narima berbeda-bedana pirang-pirang hate. Wal jibalu jeung ari gunung amanun eta pengaman li ahlil ardi pikeun penduduk bumi. Fa idza dhahabat semangka di mana-mana leungit ail itu gunung ail jibalu tegasna gunung kana maka bukti non al qada ala ahlil ardi eta tetep berat keur penduduk bumi. Wal maqalatu jeung ari maqalah al khamisatu anu nomor kalimana an Abi Bakrini Siddiqi tetap katampit ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala naon annahu sayyidna Abu Bakar As-Siddiq qala eta parantos nyarios Abu Bakar As-Siddiq arbaatun tamamuha ilaih kana qala anu neme Arbaatun ari opat perkara minal hisoli tina pirang-pirang perkara tamamuha eta ari sampurnana itu arbaah bi arbaatin eta tetep kusabab opat minal umuri tina pirang-pirang urusan. Tamamus sholati tegasna kahiji sampurnana salat bisa jeda tai sahwi ku sujud dua karena poho hina wujudi sababi sujudi dina nalika ayana sebab sujud kana qlil qauli sapertikeun mindahkeun rukun nu bangsa ucapan an mahalihi tina tempatna itu al qauli wa dzalika jeung ari itu sujud sahwi imma ayakuna boh eta mayen kabuktosan non alman kulu nu dipindahkeunna ruknan eta ruknun au ba'don atawa sunnah abad au hayatan atawa sunnah hayah paruknu mangka ari rukun yasjudu eta sujud
si musallin atawa nya kitu yasjudu eta sujud eta si musallin si jalma nu salat linaklihi karena mindahkeun kana itu rukun mutlaqon kalawan mutlak wal ba'du jeung ari sunah abad ingkana eta lamun bukti itu abad tasahudan eta tasahud awalan anu kahiji kadalika nya kitu deui sapertikeun itu rukun. Amal kunut anapun ari kunut fa inna naklaha karena sayatosna mindahkeun kana itu kunut biqasdi kalawan ngamaksud kana itu nakal sujida mangka disujudan itu kunut au because di zikri atau aku ngamaksud kana zikir fala mangka henteu itu sujud wal hayatu jeung ari hayat la yusjadu eta teu disujudan itu hayat la yasjudu eta teu sujud itu si musallin jalma nu salat linakliha karena mindahkeun kana itu hayat illa surata angin surat kadzalika surat Al-Qur'an hatosna nu sunat kada nya kitu deui kada sapertoskeun kieu apada parantos mertelakeun sasaihuna guru urang sadayana Ahmadu An-Nahrawi tegasna Syekh Ahmad An-Nahrawi wa tamamus shaumi jeung ari sampurnana puasa esomu Ramadanin tegasna puasa bulan Ramadan bis shadaqatil fitri eta tetep ku sedekah dina Idul Fitri qala parantos ngadawu Allah Gusti Allah taala mahlur Allah wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin surat Al-Baqarah ayat 184 sabada ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Oke, mimitina teh kan ayat teh ayyaman ma'dudat pamangkana minkum maridun aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina jeung eta tetep pikeun jalma-jalma yutikuna mampuun itu ladzina hu kana fidyah fidyatun ari mayar fidyah to'amu miskinin tegesna mere dahareun ka jalma miskin wa dhamiru jeung ari dhamir fi yutikunahu dina lafad yutikunahu ta dhamirhu rajiun eta anu kembali lil fidyati kana lafad fidyah li annahu karna saktosna itu dhamir mutaqaddamu rutbatin eta anu dipayunkeun rutbahna hubunganana wal makna sareng ari maknana wa alal ladzina jeung eta tetep wajib keur jalma-jalma yutikuna mampuun itu ladina al fidyata kana mayar fidyah wa ari itu fidyah to'amu miskinin eta masihan tuangan ka jalma nu miskin wal muradu jeung ari nu dimaksud minat to'ami tina to'am shadaqatul fitri eta shadaqah dina Idul Fitri li anna Allah kana saktosna Gusti Allah taala mahalur Allah zakaro eta nya ngadauhkeun Allah hadhil ayata kana ieu pirang-pirang kana ieu ayat Uqbal amri dina sabada marentah bisyami kana puasa Ramadan kama barina sapetoskeun perkara amaro parantos marentah Allah kana itu amaro parantos marentah kana itu masalah Gusti Allah taala mahalur Allah bitakbiratil idi kana ngoskeun takbir dina wengian id uqbal ayati dina sabada ayat atsaniyati anu kadua kama bade tetep sapetoskeun perkara fi fatil khabiri tetep itu ma aya dina kitab Fathul Khabir wa tamamul haji jeung ari sampurnana haji bil fidyati eta tetep ku sabab fidyah wa ya sareng ari itu fidyah imma zabhun ni'ami boh eta mah ku mencit kana ingon-ingon nyata anu bisa dipakai kurban awil amdadi atawa ngaluarkeun kana pirang-pirang mud idza ujida di mana-mana dipendakan naon sababuha sababna itu fidyah alladzi anu yujibu ngawajibkeun itu alladzi hakana itu fidyah ayusannu atawa disunatkeun si jalma hakana itu fidyah awalam yujad atawa teu dipanggihkeun itu ladzi atawa sabab bal fa'ala balik ta migawe itu si jalma al fidyata kana fidyah lil ihtiyati karena hati-hati wa tamamul imani jeung ari sampurnana iman bil jihadi eta tetep ku sabab jihad bi du'ai tegasna ku dakwah ila dini bidu'ai tegasna dakwah ngajak nyeru ila dini kana agama al haqi anu bener
kama barina tetap sertaskeun perkara qala parantos ngadauh kana itu masa as-sayyidu Ali al-Jurjaniyu Sayyid Ali al-Jurjani fit ta'rifati dina kitab ta'rifat, kitab anu ngabahas tentang ta'rif istilah agama. Wal maqalatus sadisatu an Abdillah ibnil Mubaraki man shalla kullayaumin itsnatai asyata rakaatan wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.